Bismillahirrahmanirrahim. Al-hawalatu ari ieu eta hawalah hartina mindahkeun hutang. Kana bukti ala Muhammadin eta tetep wajib ka Muhammad dainun ari hutang. Li faridin ka parid bima belagi rubiyatin kalawan jumlah sarupiah masalan umpamana. Wali Muhammadin jeung eta tetep pikeun Muhammad dainun ari hutang ala Usmana anu wajib ka Usman bima belagi rubiyatin kalawan jumlah sarupiah aidon deui. Falama tolabat tuluy samangsa-mangsa nyuprih nagih saha paridun parid dalikal mablag kana eta jumlah min Muhammadin ti Muhammad. Qala tah ngadawuh ieu Muhammad lahu ka eta parid. Alana ayeuna laisa henteu aya lipikeun kuring naon nukudun pirang-pirang duit. Disada didaeni karena nutupna hutang kuring. Palasanu maka ari nu leuwih alus eta antat luba. Eta ye nyuprih anjeun kana eta daen atanapi mablag. Karena itu mablag rubiah min Usmana ti Usman. Li anali karena sanyana eta tetep pikeun kuring atau milik kuring dainan ari hutang. Alahi anu wajib ka itu Usman bimisli zalika mablagi kalawan pantarna eta jumlah hutangna. Parodia turu ridho we saparidun parid bidzalika. Ku eta antat lubahu min Usman nagih ka Usman wa bihada jeung kulantaran kieu intaqola we kulantaran ieu zalik intaqola narima pindah we naon dainu Muhammadin hutangna Muhammad li paridin ka parid ila zimmati Usman kana tanggung jawab si Usman. Pa Muhammadun maka ari Muhammad eta yusama dingaranan ieu Muhammad muhilan kana muhil anu mindahkeun hutang. Wa baridun jeung dingaranan parid mah muhtalan kana muhtal anu dipindahkeun hutangna. Wa Usmanu jeung dingaranan Usman mah muhalan aleh anu dipindahanana. Waqdu zalika jeung ari akad eta mazkur hawalatan dingaranan kana hawalah. Pal hawalatu maka ari hawalah mindahkeun hutang teh eta aqdun hiji akad. Ya tadamanu anu narima nyimpen ieu akad intiqola dainin kana mindahkeun hutang min zimmatin tina hiji tanggung jawab ila zimmatin ukhra kana tanggung jawab anu sejena. Warkanuha jeung ari pirang-pirang rukun hawalah eta sittatun aya genep. Kahiji tegasna mah muhilun. Tegasna kahiji muhil wa huwa jeung ari itu muhil man eta jama alaihi anu eta tetep wajib ka ieu si man ad-dainu ari hutang. Wa huwa jeung ari itu muhil Muhammadun eta Muhammad fil misali sabiki dina conto anu ti heula. Kaduana muhtalun muhtal anu narima dipindahkeun hutangna. Wa huwa jeung ari muhtal mustahiqud daini eta anu narima ngahak hutang alal muhili anu wajib ka si muhil anu mindahkeunana. Wa huwa jeung ari itu muhtal eta faridun parid fil misali dina conto. Katiluna muhalun aleh anu dipindahanana. Wa huwa jeung ari itu muhal aleh man eta jalma alaihi anu eta tetep wajib ka ieu man dainun ari hutang lil muhili pikeun si muhil milik si muhil. Wa huwa jeung ari muhal aleh eta Usmanu Usman dina conto nya. Nomor kaopat jeung kalimana dainani dua hutang. Dainun tegasna hutang lil muhtal
milik si muhtal alal muhil wajib ka si muhil, wa dainun jeung hutang lil muhili milik si muhil alal muhal aleh wajib kawajiban si muhal aleh. Kagenepna sigotun segat kaaya kula sapertian ngucap sahal muhilu si muhil anu mindahkeun hutang kana lapad ahal tu ka'ala pulanin bikaza. Ahal tu mindahkeun kuring ka anjeun ala pulanin kasi pulan bikaza kana hutang saanu sabaraha jumlahna. Wayaqula jeung nyarita we saha al muhtalu anu narima dipindahkeun hutangna kana lapad qabiltu aw raditu. Qabiltu narima kuring aw raditu atawa ridho kuring. Syurutul hawalati ari ieu eta pirang-pirang syarat hawalah. Hiji ridol muhil, ridona si muhil anu mindahkeunana wal muhtal jeung anu narima dipindahkeun. Lal muhal aleh teu kudu teu disyaratkeun ridho si muhal aleh anu dipindahanana. Subutu daini kaduana tumetepna hutang. Fala tasyu maka henteu sah naon al hawalatu hawalah alaman kajama ladaina anu teu aya hutang eta tetep alaihi ka eman. Katiluna ittifaqu dainaini narima akur dua hutang fil jinsi dina jinisna wal qadri jeung ukuranana ay al mablag tegasna jumlahna wa naui jeung dina warnana wa ta'jili jeung dina ditempokeunana. Fala tasyu maka henteu sah itu hawalah bi khamsatin ala asyaratin kulima ala asyaratin kana 10. Wa tajuzu jeung meunang naon al hawalatu hawalah bi khamsatin kulima ala khamsatin kana nu 5 min asyaratin tina 10. Wa idza sohat jeung di mana-mana sah naon al hawalatu hawalah bariat tahlubar bebas naon zimmatul muhili tanggung jawab si muhil wasoro jeung jadi naon al haqqu hak eta tetep fi zimmatil muhal aleh dina tanggung jawab si muhal aleh. Nah fa idza ta'azzaro fa in ta'azzaro tu lamun narima hese naon ahduhu nyokotna itu si muhtal gitu nya. Bil iflasi nyokotna si muhtal ka si muhal aleh gitu. Bil iflasi ku sabab iflas boros awil ingkari atawa ingkar lam yarji ta teu kudu nagih saha al muhtalu si muhtal teu kudu nagih ulah nagih sal muhtalu si muhtal alal muhili ka si muhil.